wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten tiasa di nyungkeun waktu sakko ngawawancara tembangkeun Wasta Abi Muhammad Danir di kelas 1 DKP 2 sata acara biasa tang wasta akan saha kelas mana Wasta Abdi Eka Standar di kelas 11 PPL Hiji. atau nuhun saha pembina Eskul Seni Musik nu ayeuna biasa Pembina Ayana Ekskul Seni Musik ku Paraga di Panegara nu sakanteuna ngawali kelasan kelas 10 DKP 2. saha ketua saha wakil ketua Eskul Seni Musik di SMKN Ketua ayeuna tahun 2023 teh ku Ketuana Hansen Gracia Hawardi sareng wakilna Yandi Hermawan. saha anggota di Eskul Seni Musik Total jumlah sedayana anggota seni musik aya 20 hiji jami per tahun 2023. non tujuanna diayakeun Eskul Seni Musik Tujuan diayakeunna ekskul seni musik nyaeta kanggo nyalurkeun minat sareng bakat siswa sareng ngajadikeun wadah kanggo ngembangkeun bakat di bidang musik. non manfaatna miluan Eskul Seni Musik di SMKN 1 Garut Manfaat ngiringan ekskul seni musik nyaeta hiji nambah ilmu ngeunaan musik, dua pastina nambah pengalaman, tilu ngasah keahlian jeung kakompakan di main musik, opat ngembangkeun jeung nampilkeun prestasi di bidang musik. kajuaraan naon wae nu dimenangkeun ku Eskul Seni Musik di SMKN 1 Garut Alhamdulillah ekskul seni musik SMPN 1 Garut tos menangkeun 3 lomba. Hiji Mahin Abdul Mukmin di lomba FLS 2N juara hiji kategori gitar solo tahun 2020. 2 Mas Faik Dwi Cahyo di lomba FLS 2N juara 2 kategori gitar solo tahun 2002 hiji. 3 band 309A 308A di ajang catatan anak sekolah Haji Diah Cup tahun 2022 juara hiji kategori grup band. hatur nuhun Kang cekap wae sakitu paatosana ti SIM abdi kuring punten tos ngangga waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.